selamat datang di podcast Konti Gelis. Ayo nasi ocong kergalau hubungan untuk nanti jadi kabeh. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum. Neng Kunti, Kang Pocong, ya tagihan listrik, jeung wifi kuburan. Saur namun teu dibayar wengi ayeuna, bade dicabut kabel-kabelna ku PLN. Aduh, tagewe ka Ustaz Jaka, pan Ustaz Jaka manajerna. Aduh, Sob. Sorry ayeuna pajak alam gaib naik sagede 20% ieu teh. Urang bulang tidur bae teh grafikna henteu ka kontrol ieu teh. Iya malaikat maksudna debt collector ieu dihareup geus nungguan aya urang ieu kudu kumaha ieu. Hampura ieu. Naon deui teh atuh teh? Ieu kuring ka laporan keluarga. Yen Ustad geus nawarkeun kapling surga paket cicilan. Kumaha ieu teh geus teu bener ieu mah. Oh, pan eta teh atuh da bisnis teh. Eta mah strategi marketing urang eta mah. Pan urang teh ayeuna keur butuh dana butuh dana keur renovasi Nissan. Ambe engke dina Nissan teh aya tulisan smart home kitu. Ieu mah sama datang ngambek ku ieu pajakna oge alam gaib naik 20%. Aing keur pusing sia datang moal eta bere ngakebuka aing. Coba tuh sing balik tuh eta maneh aduh anjing galak-galak teuing ka aing teh. Renovasi batu nisan. Renovasi batu nisan. Naon deui masalahna? Erek make lampu kelap-kelip. Erek atuh ame rada ka DJ saeutik. Anu Mang Dadang nya. Heeh, Mang Dadang. Atuh jiga odong-odong. Cicing lah, aing keur dina aja, keur serius. Aing pajak nararaik, si RT na ngambekna gede jadi ka urang. Si ieu nyalahkeunana ayeuna ka Ustad sagala, urang bertumpuk di Ustad. Ayo urang ayeuna kudu kumaha? Jadi lieur aja, Ustad lieur aja. Geus mimiti teh waras si Ustad ieu. Nah, Ustad teh kieu geuningan. Lain Ustad kieu, aing kan kare-kare jalan-jalan ti baca aing oge eta grafik teu ka kontrol ku aing salahna nama, katinggalkeun sakedeung kada roge aing teh. Aduh. Ustaz, orang yang untuk palsu. Mengalihkan. Tenang. Tah ayeuna Ustad erek muka donasi nya peduli jurig nya. Iya, pokoknya barcode-na geus aya ku sararea anu erek donasi nya anu menyumbangkan sebagian hartana tinggal di-scan wae. Bisa lah. Semua balik lembur geus kawas sirkus kayak gadegeun. Ampun, Geus kawas sirkus we eta kalau jadi kas kumaha. ampun, Bang, ampun. cekal. Atuh cup, Bang. Cup didengekeun heula urang ya, ku urang bisa dijelaskan heula ya, cicing yo. Tidak perlu dijelaskan. Urang teh hilap, urang janji pokona mati sabrak ayeuna nya Ustad geus moal komersil deui, terkecuali aya proyekan badag. Angger. Aing nu kadesian ge jadi kuduan ieu mah kudu maksakeun ya. Ayeuna mah kieu nya ka Neng Kunti sareng Akang Pocong. Ku sabab di dinya geus daek kajagaan lembur, ayeuna mah kurang diangkat lah jadi pegawai honorernya. Heeh. Ayeuna mah tugas ayeuna Neng Kunti sareng Akang Pocong ngan saukur hiji heuh. Ngajagaan anu rek maok motor, heeh. Ngajagaan pabrik NJR, heeh. Anu hiji deui anu paling penting ngajagaan ka aparat korupsi. Terus eta pertama diangkat anu jadi pegawai honorer alam gaib. Siap nya? Ini siap. Gitu malah dealnya. Salam teh. Bisa. Tapi ya masalah kiris kumaha teh? Kiris barcode adalah barcode. Asik, kurang bisa boleh. Dasar sotra jeung menyang rasa strawberry. Kalau mengelikeun, mana yang non? Yang sepatu roda. Heeh. Yang pakai baju dipasakan di hati itu kepenting depan. Oh, siap. Kita panggulikeun ku Pak RT nya. Ayo motorna. Yang penting mah mana jaraga di alam gaibnya. Alhamdulillah Pak RT. Tapi ieu kumaha Ustad Jaka ayeuna ieu kumaha? Tah ayeuna Ustaz Jaka nya marawa Cina gawe di marbot masjid tapi wah dibere nyekel kota Kamal. Siap aja eta mah nya. Siap. Hade eta mah kota Kamal mah ambikeun pokona mah ka masih. Oh lamanya orang jadi marmot masjid.
Manya jadi marmot masjid, kumaha carita orang jadi marmot masjid. Marbot. Oh, Ustaz, ya Allah, nyam. geus ribu otakna ieu geus karibuan ku kiris itu ya. Pajaknya naik teh 20% kumaha. Heeh, sing ngarti eta mah. Tapi bisa kena barcode. Enggak, Atau sekali deh. Gawe di masjid bukan mah jadi marbot pokoknya mah. ayeuna lagu Sunda nu klasik. Hayu urang jaipongan. Nuhun ka penontonnya. Jurig mah teu serem. Anu serem pisan mah ye dompet kosong, ari gaya hayang giga sultan, tak eta nu serem nya. Hatur nuhun ka penonton sadayana, hatur nuhun. Halo guys, selamat datang. Anjing sering. Subscribe ya guys. Nanti aku beli untuk Hari teh rek kumaha deui ya? Hah? Kudu kumaha ya? Terang ieu kudu kumaha abdi mah terap. Bi, urang poho. Eta dia. Masyarakat kuring laporan. Aduh. Ustad geus nawarkeun kapling surga. Geus tong sisirian teh ngeukeunnya. Ku sabab aya nama geus kieu ayo deui. Tadi sieun-sieun oge mah kapaksa aing kuduan ieu. Ieu hayu namanya Kaneng Pocong sareng Kakang Kunti. Dibalik. Ieu hayu mah kieu nya Akang. pokoknya cair karena nggak mau lawan. Tapi iya masalah kiris kumaha teh? Kiris barcode adalah barcode. Geus.